Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang sadayana sanggakeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan nikmat sehat jasmani sareng rohani ka urang sadayana. Teu hilap shalawat sinareng salam urang dugikeun ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna sareng urang salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Ibu pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika nyaah. Di kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara wisata alam di Majalengka. Di Majalengka teh seueur tempat-tempat wisata anu ararendah. Di palih kulon aya Gunung Tilu, di palih kale aya Gunung Karang, di palih wetan aya Panyaweyan, di palih kulon aya Paralayang. Wisata alam Majalengka anu paling kasohor nyaeta wisata alam Paralayang. Tempatna di Desa Sidamukti, Gunung Panten, Kecamatan Majalengka. Paralayang teh tempat wisata puncak Gunung Panten anu dijadikeun ningali pamandangan endah sakuliahna kota Majalengka. Selain tempat ningali pamandangan endah, Paralayang teh ayeuna mah tos dijadikeun spot-spot foto kanggo wisatawan. Paralayang teh atos diliput ku salah sahiji stasiun TV nyaeta Stasiun Trans TV dina acara My Trip My Adventure. Kusabab diliput ku stasiun TV, Paralayang teh tos kasohor kana kaendahanna sareng seueur wisata alam domestik. Dina akhir biantara ieu sim kuring ngaharepkeun ka rerencangan sadaya sing langkung bersyukur kana kaayaan alam di Majalengka. Mung sakitu biantara ti sim kuring bilih aya cariosan teu meunah dina manah neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.